Alhamdulillah puasan geus katilu poe. Siseuheun geus garing. Imah geus beres. Kari nyiapkeun keur buka. Jeung naonnya poe ieu? Tengah buburit, Lis. Kan iya gini juga ngabuburit, Mak. Ulin atuh jeung babaturan. Tong nyoa HP wae. Ah, Korea mesin batali juga kamari. Batal kumaha? Nah, kamari teh puasa. Nah, tuh ngomong ke emak. Eta hilap, Mak. Alis teh kamari teh jajan es. Oh, tebatal atuh poho mah. Nah, nepi ka poho kitu, nepi ka jajan es. Muhun, Mak. Kan kamari teh panas pisan. Alis teh hilap, rarasan sanesasi saum. Ka warung we alis teh jajan es. Ari tos dibayar. Mut ayeuna teh sasi saum. Pohona kumaha? Muhun hilap teh enggal-enggal diuihkeun ka warung. Tuluy, Disuruput. atuh eta mah batal teh alis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana, Gi? Di masjid tos ngaos. Alus atuh. Bulan puasa kieu mah kudu getol ngajina. Ulah siga si teteh, pagawean teh di kamar we nyawa HP. Sakalina keluar, anu jajan es. Oh, si tetehna ka mana, Mak? Tuh, di kamar. Bieu mah jeung emak dihareup. Leos deui ka kamar ngeringkep. Lainna mantuan mah masak. Ari Egi tadi ngaji naon? Nembe teh Pak Ustadz ngejelaskeun doa di sasi Ramadan. Saurna teh upami urang seueur ngadoa di sasi Ramadan teh ditampi ku Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamah wal islam Rabbi wa rabbukallah. Rasulullah parantos ngadawuh dina hadisna anu diriwayatkeun ku Imam At-Tirmizi, anu hartosna tadi doa, ya Allah hadirkeun ka abdi sadayana, datangkeun ka abdi sadayana awal bulan Ramadan kalayan rasa senang, bungah, ayem, tentrem, serta nyuhunkeun dikuatkeun tina keimanan, sareng kasalamatan tina berbagai macam cobaan sareng ujian. Di antawisna berupa panyawat, penyakit anu usum ayeuna anu umum, sareng kekuatan Islam, sareng abdi sadayana masrahkeun, nyaranekeun, nalekemkeun segala perkara kana kakawasaan Allah. Masyaallah muslimin, terutami ngadoa dina bulan Ramadan anu kacida diutamakeunana, sabab Allah ngalipat gandakeun berbagai macam pahala. Oge pasti Allah ngabulkeun doa urang anu diucapkeun terutami dina bulan Ramadan badi dina kaayaan urang keur puasa. Tuluy, geus praktekeun ku Egi. Atos tadi sakantenan sholat asar langsung wae ngadoa. Cik kumaha doana? Ya Allah, mugia lebaran teh dinten enjing. Aduh Egi, ieu teh karek poe katilu urang puasa teh.